Naon sababna jalma dititah salat sok hare-hare? Naon sababna jalma dititah sedekah sok hare-hare? Sababna teh eteh naon? Teu yakin, teu kadeuleu hadiahna. Dalam bangsa urang mah manusia di zaman ayeuna kudu katinggali hadiahna, kakara daek. Sok dina waktu subuh as-salatu khairum minan naum. Kumaha jawabna? Teu salat ge teu naon. Sare we. Naon sababna salat subuh beteu pinuh ieu masjid. Tapi Idul Fitri meuni loba. Sabab naon? Teu katingali pahalana. Tapi lamun katingali mah pahalana. Saur Bapak DKM teh. Nya tos sepuh Bapak DKM na teh di ditu yo. Ngarawargi nguningakeun. Wireh engke mah anu salat subuh teh bade diburuhan. Beas 5 kilo. Jeung minyak kalapa 2 liter. Cik pinuh mah masjid eta. Nu tara ka masjid ge ditajong tah ku pamajikanna. Jig siagra idit. Tuh lebar sia beas makaning 5 liter. Makaning minyak keur mahal. Sok sia teh init keur jumaah, keur berjamaah sia teh. Salaknya lagi di jurung-jurung tah. Sabab naon puguh aya pahalana. Tadi urang teh geus sedih. Naon geus teu yakin kana pahala akhirat. Geus teu yakin bahwa akhirat teh aya. Nepikeun ka masjid nu adan eta keneh. Nu qomat eta keneh. Imamna eta keneh. Malahan mah di ditu mah 11 sap tah. Lohung cenah Pak 11 sap mah loba ngajajar. Lain 11 jajar ieu mah imam jeung makmum ngareneng jadi angka 11. Geuning ari geus salat sok sasalaman. Pandai nu naros ka abdi meunang Pak lamun geus salat sasalaman. Ceuk sim kuring meunang. Nu teu meunang mah keur salat sasalaman. Nyari silaturahmi mah pekena ting. Anu lah dianggap sunah ti Rasulullah we gitu teh. Air silaturahmi mah biasa pan di mana-mana ge sasalaman urang teh. Ieu mah adan manehna, qomat manehna. Allahu Akbar salat caritana mah subuh. Pas assalamualaikum teh assalamualaikum. Assalamualaikum. Sedih aing. Assalaman. Sorangan. Cager jang. Alhamdulillah. Teu na beuh, tuh pan keur salat. Bener. Urang ngopi atuh hayu. Kopi naon? Kopi hideung we. Uduna jorong super we lah bae lah. Ayo sia nu gelo. Karunya matak ieu di masjid teh pinuhan. Ciri-cirina teh naon tah? Kemunduran muslim teh naon? Salatna teu berjamaah. Tah jelema nu yakin kana akhirat mah wabil akhirati hum yuqinun jeung kana akhirat ngadayakinkeun. Cing yakin bahwa akhirat teh ada. Rugi lamun eueuh akhirat. Kagamar lamun eueuh akhirat. Contoh, anak urang aya nu maehan. Kubur nu maehanna teh ka Garut, ka Tasik, ka mana ka Leuweung, ka Reuma teu kapanggih tah. Nepi ka tutup dunya teu kapanggih nu maehan teh. Teu kasaha urang minta keadilan lamun eueuh akhirat. Ya, ku ayana akhirat teh engke tah keur ngarengsekeun urusan-urusan di dunia nu teu beres, engke di akhirat dibereskeunana. Contoh, aya jelema digawe di pabrik mere abdi, pan mantan di Ramatek. Jalma matoha. Caritana mah kaluar digawe teh di PHK, ieu pengalaman. Abdi teh ngawarung jeung pamajikan teh. Cente mi urang ngawarung we ayeuna mah. Masa atuh babehnya urang ngawarung we. Loba nu ngontrak. Diaranyukan. Ari warung pan mun teu dianyukeun diomongkeun. Lamun teu dianyukeun disebutna ge si batak tah. Aslina, oh ya warung mau dianyuk. Ari mayar pan hararese. Aslina ieu mah. Di urang mapan geuning ngajual oge. Beli kangkung ditawar. Sabaraha kangkung? 2.000, meneh 2.000. 1.000-an atunya. Aneh pan di urang mah ka warung teh. Cik atuh leuwihan malahan mah dulur urang teh. Nah, ari ka kapitalis meni eueuh kawani. Tuh Alfamart
Alfamidi minimarket tawar. Wantun teu nawar lamun urang ka Alfamaret. Wantun teu nawar mun urang ka Indomaret. Nah, kajeng teu wantun tawar. Siga abdi abus ka Indomaret da urang Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh silakan Pak. Punten seteneng bade tumaros. Ada apa Pak? Aya sesepeun centeneng. Apa sesepeun teh? Udud. Oh ada Pak banyak. Silahkan mau rokok apa? Jarum super baca centeneng. Berapa bungkus Pak? 2 batang baca centeneng. Gak bisa Pak. Tidak diketengin. Harus 1 bungkus. Nah cete aturan saha. Tidak bisa. Nah centeneng aturan manusia. Ya aturan Allah kalau banu dilanggar. Komo iya aturan manusia kali dek nganyuk, dek meli. Gak bisa Pak. Coba. Ya, ke kapitalisme langsung di kontanan urang. Aneh bangsa urang mah urang Islam yang urang Islam dek kira maju na ya. Warung urang sok palanja mah ulah gengsi. Ka tukang cowet tuh urang mah ditawar. Ngorekuk bagi genep belah dia genep. Ujang ka dia sabaraha coet? 40.000 cek. Ini 40.000, 20-nya. Aduh teti asa ce, abdi teh kumaha da ieu teh. Aduh, tepih abdi teh Cipatat. 20-nya teti asa ce. Nah, ujang pirage batu. Nyeuna tuh ece sorangan. Tatidinya ce aya nu disebut doa anu mustajab teh kada ye. Kieu mending oge. Balik Jumaah carita mah hayang ngabuktikeun ye. Aya nu dagang boboko teh geus aki-aki. Bah cenah boboko sabaraha. Lah cenah jang ieu anu ieu mah cenah jang ieu teh. Ieu mah teh nu dakwah nu mah cenah. Muhun cenah abah jumahan di dinya. Muhun mah teh di teras cenah abah teh lah ngan we teh sanes dalang. Muhun cenah eta abah. Aya 2 cenah ieu teh. Siap cenah ieu teh anu teu ngangep turub mah cenah ieu teh 25. Umpama ieu 35 ngangep turub. Oh gitu. Nu ieu teh sabaraha bah? 35 cenah cep eta mah mah teh jual ka Arab gitu. Nah, ari encep dabdi mah alim 35 nya sabaraha atuh hayang 50.000 cenah. Iku mah hayang 50 cenah tah. Kadekeun cenah. Cep ieu kumaha 15 deui. Ah pan hayang lagi 50 abdi mah ari abah. Nah, da eta mah teh ngaberebet kaburu dul taduana ge. Yuh, ka cep didoakeun cing. Kumang jing kagentosan. Ta eta doa nu ikhlas mah. Lain nu dipenta doa mah. Anu datang sorangan. Kokolot wae ngarampok doa urang mah. Ari mere saukur jarum coklat. Pak ieu cenah dudud jarum coklat doakeun atuh anak teh mesa jejar jeung batur. Nya ari sia baheula ka aing teh menta jajan ayeuna menta doa. Itu aing ngadoakeun salah di kakolot mah. Nya didoakeun ku abdi Pak cing panjang umur. Mama emak cing panjang umur. Pas nu heueuh we ngadoa teh. Nu janten patarosan, nah tanggung jawab gitu lamun panjang umur. Kumaha lamun diijabah umur teh 135 tahun. Makanya 135 tahun mah lempang lagi geus ngoronang. So, karena manusia semakin tua semakin lelah. Ya. Ujang hayang lalajo wayang cenah dalang teh ustad. Didinya aya wayang giri sinar medal mah hayang lalajo. Diakod. Sanggup teu ngakod-ngakodna. Matak ngaduakeun kanu jadi kolot ulah sing panjang umur bisi diijabah. Ieu mah cikeun heueuh bener. Sing panjang umur mak. Apa sing panjang umur kumaha mun diijabah? Karek kolot geringan meusan ge geuning urang geus kabarung sinang. Kolot gering di rumah sakit geus ngap-ngapan. Ya Allah ya Rabbi. Daripada dikakaya mah ya Allah. Enggal-enggal we gerat sabut. Hawatos ya Allah. Kalau kali tah maut anak maka kolot. Tapi kolot maka anak teu kitu. Budak gering kumaha geuning gen. Kasep sing engah damang pindahkeun ka emak penyakitna. Tah kolot. Nah kumaha cenah Pak nu sae ari ngadoakeun ka dieu kanu jadi indung kanu jadi bapak didoakeun sing sehat jeung barokah. Sakitu ngadoakeun ka kolot mah. Ya, kunaon sing panjang umur? Umur mah urusan Allah, sing sehat jeung barokah. Tah, caritana mah urang teh nganggur.
ngawarung di Inyeman. Dianyukan takut tetangga kontrakan teh. No da eta mah pas mingguna cenah malayar meureun tetangga teh. Eteh lain mayar, areueuh tah. Ditanyakeun teh kabur tah, pararinah ngontrakna teh. Sok dek nempuhkeun ka RT. Cek RT teh meureun Pak itu Pak nganyuk ka abdi. Nah can bener atuh teu apik ari ujang. Les nepi ka ayeuna teu mayar. Dek iraha di mana sok urang nagihna. Lamun eueuh poe akhirat. Engke dibereskeun di akhirat. Maneh sia nu pernah ka urang nganyuk teu mayar. Kadieukeun sia sok amal maneh ka urangkeun. Ya, atawa dosa urang ka manehkeun pongana maneh geus pernah ngahianat. Keur mereskeun ngarengsekeun urusan-urusan nu teu beres di dunya engke di akhirat bakal direngsekeun. Rugi keur nu elehan lamun eueuh akhirat, rugi keur nu sangsara lamun eueuh akhirat. Allah teu adil lamun eueuh akhirat. Yakin akhirat aya wabil akhirati hum yuqinun jeung kana akhirat ngarayakinkeun. Kitu matak ge. Tak cing yakin kana akhirat teh nya bahwa akhirat itu ada. Tak kitu ce. Abi teh ayeuna ting mah ayeuna teh gaduh jadwal di ongkoh deh. Gaduh jadwal teh ayeuna teh geus nelponan tuh. Nu hiji di Cikarees, nu hiji di Saguling. Iya. Naon? Anu hiji di Cikarees, nu hiji di Saguling. Eta teh. Lain pamungkas ya kamari ngaji di Pangalengan. Bawa mobil sorangan ngaji teh aya mah teu kabayar supir teh. Terus pan ayeuna teh aya ieu geuningan aya tilang. Ngaranna teh cipta kondisi. Tilang teh. Eta teh tengah peuting ge bisa jam 2, jam 1 polisi teh. Saritana balik ngaji teh harita. Di Banyaran pelebah kamasan aya tilang. Prit. Alah cete polisi euy. Minggir. Diperiksa. Dari mana? Tos ngaos teh Pak. Wah, munyo teu percaya beungeut kieu nya. Oh, teu percaya cenah. Geus ngaji geus ngaos naon? Geus ceramah teh Pak. Oh, teu percaya. Diperiksa. Oh, mangga teh Pak. Dibuka we Pak bagasi teh. Barang dibuka teh di jero teh aya dus. Aya kresek. Dina dus teh aya ranginang, aya bakakak, aya bolu. Oh, pan tinu hajat. Eta polisi peuyeum nya. Dicokot teh ranginang teh. Ini ranginangnya buat saya. Oh, mangga teh Pak. Sok cenah lanjut. Nah, abdi lanjut Pak. Percaya cenah. Percaya geus ngaji cenah. Nah, Bapak percaya tadi manteu. Aya barang bukti cenah. Ranginang. Tak ieu mah ka urang dieu abdi mah yang ngawartosan. Bilih engke abdi aya tilang di dayeuh kolot, abdi kudu boga barang bukti gitu. Aduh. Pura. Alah. Oh iya. Nah kitu dari ngaji di leuting masuk ke tuduhnya sok aya peribasa. Kasawah rek ngalaca ciing. Dijual mah teh isah teh nok. Nya kakelontongan nu dakwah mun lila teuing bikin perut abdi da keroncongan hayang dahar mun dibere komo lamun dibahanan rasa kitu ka piatur dari leleting mapan buah dukuh buah peuteuy naon tah tunduh euy. Mudah-mudahan urang sadayanya nu sami lumingkung di tempat di masjid aya ridho sareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Kalayan urang dimaotkeun dina husnul khotimah. Kalayan urang hirup di alam dunya sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Mugia nu sumping ka desa sadayana cing diparekeun rezekina, ditebihkeun balaina, disolehkeun salakina. Disolehahkeun pamajikanna dibabarikeun nyaeta ibadahna amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur mugia nang rupiah nu kusim kuring dugikeun aya guna sinareng manfaatna khusus kangge diri pribadi umum kangge ibu bapak sadaya. Nu saena nu laresna tina Al-Qur'an tina sunnah Nabi sing dipaku dina kolbu dipake dina hate pikeun pokok ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nu saena nu laresna mugia cing jadi pasek dina pesak pikeun ngusir sifat pasek. Pileuleyan jejer usep paturai ngarenyet deui. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.